Geus buru atuh hayu. Bos. Hah? Duh, ada yang kieu urang euy. Yo, ki di mana tuh? Ah, tuh di ketang kacau. Yo, ulah sok sembarangan bisi kasamet teh. Lah, teu kuat jig gue engke urang nyusul ka ditu buru. Alah. Ah. Duh. Ih, kecepet euy. Tolong. 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 Selain minta tulung, mana mak? Tah, kadengin tak? Oh, kunaon teh? Sampeurkeun mat. Ayo cong tempot. Tolong. Oh, Si Kelvin aku kecepet. kunaon tuh mana tulung? Iya, Mak. Si Kelvin aku kecepet, Mak. Si Kelvin, si Kelvin teh. Kayak si Kelvin orang mana? Duh, Mak. Si Kelvin mah lain orang jauh. Iya tetangga sebelah, Mak. Aduh. Tetangga anyar pindah kumaha eta si Kelvin? Udah mana sih nu jelasna si Kelvin? Aing, gimana lo bangun tinggal. Ya, si Kelvin teh bareng nganjeng urang bijil lah, Mak. Oge, aduh, tulung ya tulung. Oh, kuncinya. Oh, si Joni maksudnya. Eta tah, Mak. Gita eta ge lain tadi atuh mah, aduh. Ieu tulungan mah ya kajepet ya si Kelvin, Mak. Oh. Gih, barangkali ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Kinten-kinten kejantanana sapertos kumaha sih? Duh, aing kalah kelebatannya ya Ugi. Ya, urang teh kerjeng si bos Areta leumpang ka dieu, urang teh teu kuat pengen kiih. Terus aku teh kiih dina dapuran cau tah terus aku teh kajepet ieu si Joni. Aduh, Mak, Ugi tulungan ge ulah batanya. Oh, begitu kronologisnya. Biar saya tulungin. Keh heula we ka ditulungan aya duitan eueuh. Si emak teh cager-cager aing dipajak gue. Atuh mah cek ieu mah sakalian keur si Kelvin nyut-nyutan ki mah atuh ulah kana duit mah. Oh, udah ngejebak biar saya tulungin ya. Keh heula. Kudu aya duitan sagala ogen. Edek ditayang ditulungan ku duitna kudu sing aya heula. Mah atuh mah sakali mah ieu sing karena ridho mah ulah karena duit mah sekali-kali baru ieu masa depan aing mah. Lain si anak muda teh lila-lila teuing anjir. Urang di daguan di ieu mah. Keke juga suara si anak muda kan. Nah, tulung-tulungan. Ah, sampurkeun. Aku ramek tulungan mau Keke heula ieu teh aya naon ieu. Bos ieu mah ieu urang teh hese ngajelaskeun bos. Gih, tulungan ge jelaskeun ka si bos gih. Oh, anak muda. Jadi kieu ya, Bos, kronologina. Urang teh kerep liwat jeung si emak. Ada suara minta tulung euy, minta tuh pas diilikan. Si anak muda kagencet etana. Naon nu kagencet teh eta teh naon sing jelas gih. Aing mah teu ngarti. Ih, nu kitu-kitu eta ngarti eta si Joni. Oh, si Joni gih. Ah, cek aing ge mantakna tadi ge kurang di bejaan montong kencing sembarangan. Tah karasa geuning kitu. Aduh bos, hampura tadi abi teu nurut kana omongan bos. Aduh. Geus buru aya duitan eueuh. Ame ditulungan sia. Yo, mak geus mak sok kana duit bae mak karunya ieu teh keur kapapatenan. Hayo kana duit wae atuh mak. Heueuh da Bos, si mama teh tadi ge kana pi duit wae sakitu jalma keur si bahan keukeuh eta minta duit. Heeh, mak geus sok kana duit bae atuh ieu mah. Heeh, tadi nama karunya urang oge ngan kesempatan teu datang 2 kali. Heeh, ari kesempatan mah tidak datang 2 kali. Geus ayo karunya ya bantuan. Hayu, sok tulungan ye. Heeh, atuh ieu kalau karya omong ieu deui mah marabi geuh kana duit. Hayu buru. Unggal aya pimilikeun sok dihalang-halang we ku si bos Areta.